Dek ka mana, Cek? Dek ka mall. Nah, mamawa gas. Tengarti keneh maneh Nur. Geus nyaho urang ieu mawa gas. Make jeung nanya-nanya deui. Ngaranna ge basa-basi, Cek. Mun teu bisa pisan diajak heureuy. Tong loba heureuy-heureuy. Ieu teh tanggal tua, jeung tong loba basa-basi. Naik sensi. Nya, lamun euceun neangan gas di tempat abi ge aya. Gitu ah, urang bayiina dek ka warung hareup. Nah, kitu emang di ditu sabaraha? 24 Nur. Di tempat abi 22.000, Cek. Nu 2.000 na bisa meuli kopi. Henteu ah Nur, urang mah tetep meulina dek ka warung hareup. Ih, dibere nu murah kalahkan yang nu mahal. Aneh jelema teh. Si Nur murah dua-dua. Tapi menang gitu nganjuk. Nur. Nur, pasti neangan gas. Nur, tadi maneh nawaran gas kan? Geus beak. Aku geus beak. Karek oge 10 menit yang lalu maneh nawaran teh. Ini cepet pisan. Ini cepet pisan beakna. Hari itu aya Nur. Geus dibeli ku batur. Kabeh Nur nya. Maneh manur lain tungguan heula urang. Geus ece malina ka warung ditu. Geus beak Nur gasna diparake dibareuli ku ibu-ibu. Kan ieu lebaran haji Nur. Tadi ditawaran so jual mahal. Geus we atuh Nur itu keur urang. Geus we 20.000. Wah, meni mahal pisan. Nyanggeus rumah ece moal tulus karendang daging. Nyanggeus eta ku urang. Tah, gitu atuh. Karek ge 10 menit geus naek hargana. Abi kan teh maksa, Cek. Duitna? Oh, nya. Ya, ya, Cek. Oke, Cek. Cek. Nah, iya duitnya 10.000. Eta mah hutang, Nur. Ih, dasar. Nur, ari catatan hutang urang sabarahanya? Akhirna geus lila di dadagoan ku urang teh, Cek. Geus dijumlahkeun can hutang urang Nur. Nu ece nya sabaraha? Anu ece 150. Nah, make jeung 150. Cek maneh pan ngomong ka urang kamari 130. Pan eta nu 10.000 na anak ece jajan ka dieu. Mawa duit tak kurang. Hayang jajan anu 10.000 ari mawa duit 1.000. Hayang jajan kue Roma, apaan kue Roma mah 11.000. Paingan atuh kamari teh mawa kue Roma ka imah Nur. Ari teh dibere kumaha, dangarana ge budak leutik. Aing mah oh eta teh kue Roma menang ti maneh Nur. Atuh nya, apaan ti dieu? Terus eta nu 10.000 na naon? Nah, hai sore kieu teh ngomong. Nah, ada salaki urang mah teh ngomong naon Nur. Kamari teh manehna meuli rokok ka dieu, duitna teh kurang 10.000. Nah, kan salaki urang mah tarana hutang. Eta buktina kurang 10.000. Ari meuli sabungkus jarum coklat, ari mawana 8.000, jadi kurangnya 10.000. Nah, da dibere duit ku urang 20.000 Nur. Tadi deui we ka salaki urang, ulah dijikeun jeung utang urang Nur. Da cek salaki ece oge, eta mah abuskeun we ka pamajikan urang. Mung, pisahkeun we eta mah, ulah dijikeun jeung utang urang. Mung, eta mah urusan ece. Jeung engke deui mah Nur, lamun aya anak urang jajan ka dieu, tuluy nganyu atawa kurang, ulah diberean. Teu dibere kumaha atuh, Cek? Engke urang dianggap naon ku tatangga. Komo budakna ceurik, haek teu dibere ku abi, engke abi dianggap goreng ku batur. Maksud urang teh Nur, ulah diberean. Engke hutang urang ngagedean atuh. Cek urang mah kieu, Cek. Lamun budak ulin haek bere heula duit. Geus Nur, ku urang oge lamun manehna deukeut ulin, sok dibekalan duit 1.000. Ari ece haek mikir atuh zaman ayeuna budak dibere 1.000. Mahi kana naon, Cek? Paling oge mahi kana permen gua siki. Nya maksud teh ulah loba teuing we jajana. Da di imah oge saat can ulin ku urang dibere dahar heula, sina sebeuh heula. Lamun deuk ulin tuluy dibekalan duit 1.000 Nur. Tuh Cek da ari budak mah teu cukup ku beuteung sebeuh. Jajana sok hayang kana mainan teh geuning. Atuh maneh ulah sok dagang mainan, ulah sok dagang anu kana ritu. Dagang mainan mah teu matak sebeuh, dagangna dahareun we. Nyanggeus tadi teh sabaraha utang urang teh? 150. Nyanggeus ayeuna mah paskeun we 200.000 Nur. Naon, Cek?
Kuminya kalapa saleter, bea sakilo, do gue setengah kilo Nur, hutang 150.000, minyak 20, beas 15, do gue 15, totalnya 200. Yeh cek pas 200. Nya Nur, kayaknya dibayarnya tanggal hiji. Apaan eta aja mau duit loba? Iya mah jang mayar Bang Emok Nur, lain jang mayar hutang ka maneh. Urang mah nanyakeun catetan teh, nanyakeun hungkul. Tah ku urang ieu dipaskeun jadi 200.000. Engke tanggal hiji dibayarna nya Nur. Nuhun ya Nur. Belum saat kok maneh mau ditoba.